Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yajibu wajib alal musiri kajalma anu sugih atawa jalma anu beunghar. Naon nafaqatu usulihi nganafakahan usulna tegesna indung bapa aki ninina itu si musir. Al mu'sirina anu falakir kabeh. Wa in qadaru jeung sanajan kadarugaeun itu usul alal kasbi kana kasab. Wa nafaqatu furu'ihi jeung wajib nganafakahan furu'na tegasna anak incuna itu si musir. Idza a'saru di mana-mana falakir itu furu' wa ajazu jeung arapes itu furu' anil kasbi tina kasab. Lisyogharin karena leutik au zamanatin atawa karena lumpuh. Wa yajibu jeung wajib ala zauji kasalaki naon nafaqatu zaujati nganapakahan pamajikan wa mahruha jeung mas kawinna itu zaujah. Wa alaihi jeung eta tetep wajib ka itu zauj laha pikeun zaujah mut'atun ari pangbubungah intolako lamun nalak itu zauj ha ka itu zaujah. Wa ala malikil abdi jeung eta tetep wajib ka anu ngabogaan abid wal bahaimi jeung pirang-pirang sato nafaqatuhum ari nganapakahanana itu abid jeung bahaim. Wa alla yukallifa jeung yen teu meunang merdih itu si malik hum ka itu abid jeung bahaim minal amali tina gawe makana perkara la yutiqu anu henteu kadarugaeun atawa henteu kuateun itu abid bahaim hu kana itu emak. Wala yadriba jeung yen teu meunang neungeul itu si malik hum ka itu abid jeung bahaim bi ghairi haqqin kalawan henteu aya hak. Wa yajibu jeung wajib ala zaujati ka pamajikan naon ta'atuhu ngabakti atawa taat ka itu zauj fi nafsiha dina awakna itu zaujah illama kajaba perkara la yahillu anu teu halal itu emak. Wa alla tasuma jeung yen teu meunang puasa itu zaujah wala takhruja jeung yen teu meunang kaluar itu zaujah min baitihi ti imahna zauj illa biiznihi kajaba kalawan izinna itu zauj. Faslun ari ieu eta hiji fasal minal wajibati eta tetep tina pirang-pirang anu wajib al qalbiyati anu bangsa hate al imanu ari ngimankeun billahi ka Allah taala wa bima jeung ngimankeun kana perkara jaa anu datang itu ma anillahi ti Allah taala wal imanu jeung wajib iman bi rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima jeung wajib iman kana perkara jaa anu datang itu ma an rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu jeung wajib ngabenerkeun wal yaqinu jeung wajib ngayakinkeun wal ikhlasu jeung wajib ikhlas wa huwa jeung ari itu ikhlas al amalu eta ngamalkeun ibadah lillahi karena Allah wahdahu barina sahiji Allah. Wan nadamu jeung wajib nalangsa alal ma'asi kana geus migawe pirang-pirang maksiat atau pirang-pirang dosa. Wat tawakkulu jeung wajib tawakal alallahi ka Allah taala wal muraqabatu jeung wajib nginget-nginget lillahi ka Allah taala. War ridha jeung wajib ridha anillahi ti Allah taala. Wa husnul dhanni jeung wajib alus panyangka billahi ka Allah taala wa bi khalqillahi jeung ka makhluk Allah taala wa ta'zimu sya'airillahi jeung wajib ngagungkeun kana pirang-pirang ciri agama Allah taala wa syukru jeung wajib syukur ala ni'amillahi kana pirang-pirang nikmat ti Allah taala wa sabru jeung wajib sabar ala adaima kana nyumponan perkara aujaba nu parantos ngawajibkeun kana emma saha Allah taala wasabru jeung wajib sabar amma tina perkara atawa tina migawe perkara harrama nu parantos ngaharamkeun kana emma saha Allah taala wa alama jeung
sobar kana perkara ibtala nu parantos nyoba ka anjeun saha Allahu Allah bihi kalawan eta emak wathiqatu jeung wajib kumantel birrizqi kana rizki wattihamun nafsi jeung wajib nyangka goreng kana nafsu wa adamur ridho jeung henteu aya ridho anha tina nafsu wa bughdhu syaitani jeung wajib ngewa ka setan wa bughdhu dunya jeung wajib ngewa kana dunya wa bughdhu ahlil ma'asi jeung wajib ngewa ka ahli maksiat wa mahabbatullahi jeung wajib cinta ka Allah Ta'ala wa mahabbatu kalamihi jeung wajib cinta atawa resep kana dawuhan Allah Ta'ala wa rasulihi jeung wajib cinta ka utusan Allah was sahabati jeung ka para sahabat wal ali jeung ka kulawargi wal ansori jeung ka sahabat ansor was solihina jeung ka pirang-pirang jalma anu soleh kabeh. Waqala jeung parantos ngadawuh sayyiduna dunungan urang sadayana Abdullahi ibnu Alawil Haddad tegesna Syekh Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu anhu radhiya muga mikaridho saha Allah anhu ti itu Abdullah wa nafa'a sareng muga maparinan kamanfaatan Allah na ka urang sadayana bihi kalawan itu Syekh Abdullah bin Alawil Haddad fi kitabihi dina kitabna itu Sayyidina Abdillah An-Nasaihid Diniyati tegesna kitab Nasaihid Diniyah ma kana ucapan ma'nahu anu ari ma'nana itu emma eta lapad wa hadhihi ausofun wa hadhihi jeung ari ieu ausofun eta pirang-pirang sifat yajibu anu wajib naon ayyatahalla yen kudu gigindingan biha kalawan itu hadhihi ausof wa yattasifa jeung yen kudu jeung yen nyipatan biha kalawan itu hadhi saha kullu mukminin sakabeh atawa saban-saban jalma anu iman wa hiya jeung ari itu hadhihi ausopun qauluhu eta dawuhan itu Sayyiduna Abdullah qabla hadza dina samemeh ieu dawuhan watu datin jeung rintih tegurung gusuh wa waqarin jeung jatnika wasakinatin jeung tentram hasanal akhlaqi tur anu alus pirang-pirang budi pekertina wasi'as sadri tur anu jembar hatena layyinal jambi tur anu leulis cangkengna makhfudul janahi tur anu handap asor tegasna tawadhu lil mukminina ka pirang-pirang jalma nu iman la mutakabbiron henteu takabbur wala mutajabbiron tur anu henteu papaksa wala tomian jeung henteu anu toma finnasi di manusa wala harison jeung henteu kasengsrem ala dunya kana dunya wala muksiron jeung henteu milihkeun laha kana dunya alal akhirati ninggalkeun kana akhirat wala jami'an jeung henteu nu ngumpul-ngumpul lil mali kana harta banda wala mani'an jeung henteu anu nyegah lahu kana itu mal an haqqihi tina hakna itu mal wala fadlon jeung henteu keheul wala jafian jeung henteu anu angkuh wala ghalidhon jeung henteu anu beungis wala mumarian jeung henteu wala mumarian jeung henteu anu nyacad wala mujadilan jeung henteu anu maduan wala mukhasiman jeung henteu anu ngamusuhan wala qasian jeung henteu anu teu hate wala sayyi'al akhlaqi jeung henteu anu goreng akhlak wala dayyiqas sadri jeung henteu anu rupek hatena wala mudahinan jeung henteu anu antepan wala mukhadi'an jeung henteu anu nipu wala ghasyan jeung henteu anu
ngajeblos wala mukhadi'an tadi dipengker henteu anu ngawujuk wala ghasyan jeung henteu anu nipu wala muqaddiman jeung henteu anu ngaheulakeun lil aghniyai ka pirang-pirang anu baleunghar alal fuqara'i manderikeun pirang-pirang nu falaqir wala mutaraddidan jeung henteu anu pulang anting alas salatini ka pirang-pirang pamarentah wala sakitan jeung henteu anu cicing alal ingkari kana pamungkaran atawa kana ingkar alaihim ka itu salatin ma'al qudrati sarta kawasa wala muhibban jeung henteu anu resep lil jahi kana pangkat wal mali jeung kana harta wal wilayati jeung kana pirang-pirang kapamimpinan bal yakunu balik tabukti itu si mukmin laha kana itu nu kabeh karihan eta anu mikangewa wala yulabisu jeung teu meunang make itu si mukmin hak kana itu nu kabeh illa min hajatin kajabatina pangabutuh au daruratin atawa madarat intaha paragat atau intaha parantos paragat naon kalamuhu dawuhanana itu sayyiduna Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti itu sayyiduna Abdullah bin Alawil Haddad kantun faslun wa min ma'asil qalbi cekap wallahu a'lam bissawab.